Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen Turki nolak proposal Trump di Palestina. Hasan Turan, Ketua Persahabatan Parlemen Turki Palestina, negaskeun yen anjeunna henteu ngajirim proposal Trump sareng nyebatna usaha pikeun ngancurkeun Al-Quds atanapi Palestina. Ieu warto salengkepna. Parlemen Turki nyatakeun nolak kana usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngeunaan perdamaian Israel-Palestina. Hasan Turan, Ketua Persahabatan Parlemen Turki Palestina, negaskeun yen anjeunna henteu ngeunal proposal Trump sareng nyebatna usaha pikeun ngancurkeun Al-Quds atanapi Palestina. Teu mungkin pikeun Turki tetep cicing ningali pangjajahan Al-Quds. Al-Quds mangrupakeun garis beureum pikeun urang, saur Hasan Turan dina konferensi katilu Liga Parlemen pikeun Al-Quds LP4Q di Selangor, Malaysia poe Sabtu. Hasan Turan nyatakeun yen Parlemen Turki moal ngantepkeun bangsa Palestina sorangan wae nyang hareupan pendudukan Israel. Isu Palestina henteu ngan ukur masalah Palestina, tapi ieu masalah pikeun sakumna dunia Islam, saur Hasan sakumaha dikutip tina Anadolu Agency. Sakitar 500 anggota parlemen kaasup pamimpin DPR ti sagala penjuru dunia ngumpul di Malaysia pikeun ngahadiran LP4Q. Ketua Panitia LP4Q Said Ibrahim Said Nuh nyatakeun konferensi dua dinten ieu bakal ngabahas sababaraha masalah Palestina, khususna rencana perdamaian Israel-Palestina nu diumumkeun ku Donald Trump anyar-anyar ieu. Urang ngabageakeun konferensi katilu ieu anu diayakeun di Malaysia sareng bakal janten forum pikeun nuker ide sareng pangalaman ngeunaan tindakan anu bakal urang lakukeun pikeun mertahankeun sareng ngadukung perjuangan Palestina, saur Ibrahim dina pernyataan pers poe Jumaah. Ibrahim nyatakeun yen LP4Q ayeuna ngagaduhan 700 anggota parlemen ti 70 negara. Aya paningkatan tina tahun 2015 anu ngan ukur aya 125 anggota ti 25 negara. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dijadwalkeun masihan pidato pembukaan sareng panutupan bakal ditepikeun ku anggota Parlemen Malaysia Anwar Ibrahim. Mung ieu wae wartos ti Sunda News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.